Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun nami abdi Audrey Diwa Adifa nu asalna ti SD Alhamidiyah. Abdi bade nyintonkeun dongeng fabel anu judulna Japati jeung Sirem. Aya sirem satinul ngisi walungan kang ngarayap ka handap manehna ti soledad. Pluk rak-rak kana cai. Sirem gegeroan. Tulung, manehna ti soledad. Kabanaran aya Japati cindeuteun dina dahan kai anu mondor ka aliran cai. Barang ngaleret ka handap katujo aya sirem keur kokosehan. Japati keur nyaun. Geleber hiber nyamperkeun bari ngeget daun selembar. Song diasongkeun ka harapan sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolarkeun dina tanah. Nuhun Japati, kuring geus ditulungan. Jawab Japati, ih eta mah kawajiban sarerea. Nulungan batur anu cilaka eta wajib. Manuk ciung jeung ti kukur ti sawah hiber ka mana. Mun urang nulung ka batur eta teh lampa utama. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.